Kawan naon deh? Sepej langsung eta mah. Kalimat eta tapi anu kalimat maka bisa bawa semangat eta kalimat Allah Akbar. Coba lamun ayeuna negara orang jadi pimpin wali Allah Allah jadi pimpin sholat nalika Amerika yang datang ke Allah urang nih kemas cuma negara urang Amerika datang tuh cek negara teh cek presiden ada suka maju payun kami mau ditemukan kira aku pemimpin gitu saya sebut pandi sok-sok baik orang lain sebutkan abidah sebutkan baik di kamar we gemuk kunci bererana hiji wah pandi haing bererana gemuk kantor perang nah pemimpin al-ladina yuqimuna shalah tapi lamun pemimpin al-ladina yuqimuna shalah wa yaduna zakat wa amrun qawm kan sama masyarakatna ulah baginda era sugan di baginda sugan cincin tukangna umat tiga hari itu Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali moal di mana harus jaga perhatian harus sisi Sayyidina Ali siap baik kita bukan Entong. Pemimpin mundur, insya Allah baru tak lagi mundur. Tinggali film Tokyo, Tokyo Avenger. Cuma pemimpinnya nyerang, baru tak lagi nyerang. Rock Jero, udah dekat Jero. Si Genji, mana masih Genji maju mas? Apa yang maju tapi masih Genji? Balaram. Genja. Insya Allah orang dengan mantap jasa mantap jiwa orang Genji ya mah. Insya Allah bawahnya orang. Amin. Sabab naon negara orang dipimpin oleh wali Allah teh sabab apa boga jadi tentara Allah tentara Allah teh apakah ada boga senjata MP7 atau dereten atau runa atau gereja non gereja Gereja granat bazooka para santri anu mana anu memperjuang akidah memperjuang agama membela agama dikenal taruhana nyawa nah ayeuna sorotan teh ayeuna teh buat ulama sabab cipta di oke negara Indonesia moal pati-pati merdeka namun moal bantuan ulama sabab Pancasila dijieun usaha ulama teh kita ge mau. Cenah ulama saha nah Pancasila eta nu diceueun ngan Kapung Kurma oke Haji Hasyim Asy'ari teh yang Quran handuka kunaon meureun di Indonesia teh sok maina teh sok cukat Pancasila naon cukat woi Pancasila yang gede gitunya yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab dulu persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
namun tidak siapa lain seluruh rakyat Indonesia, tetapi keadilan sosial bagi pemerintah kekuasaan. Nah, tinggal ayeuna hukum tumpul ka handap tapi henteu kaluhur. Wah, sugoi. Sugoi, Macan. Medali masukin ya. Tumpul ka handap. Siaran langsung ya. Di penjara tapi zaman-zaman boga kekuasaan, zaman-zaman boga jabatan, marane nama bebas. Ngalakukeun kesalahan, sogok duit. Ngalakukeun kesalahan, sogok duit. Tapi lamun urang salaku jelema hina, jelema salah, jelema miskin, jelema teruan naon. Sogok ngaku. Medali masukin di YouTube ya. Siaran langsung ya ya. Penafsiran ya, tartiban guru Bapak ya hasil timang nanti di ngapain kasih tidak berpanjang ruwari itu Gusti Allah tahadun anu sahiji Al-Qur'an ketuhanan yang bukan dua wala tatabi'ul hawa anta adilu wala tatabi'ul kaula rek dutur arajeun kabeh al hawa kana hawa nafsu anta adilu anta Qur'an naon asilana kadua teh kemanusiaan yang adil dan beradab asuh katilu naon cenah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wajahna berbantos kena dikir kami nuadun kum karajen kabeh syuban kana bersuku-suku wa qabaila jeung kana berbangsa-bangsa kita harap buktikan aranjeun saling kenal silakan tidurna naon persatuan persatuan saling kenal persatuan muka opat wa amruhum syura bainahum wa amruhum jeung urusan aranjeun kabeh syura kana dimusyawarahkeun bainahum antara aranjeun kabeh silana naon kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan musyawarah kalimah naon innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan innallaha sanyana Gusti Allah ya'muru anu merintah bil 'adli kalawan keadilan wal ihsan sareng sahaya silana naon keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas. Berarti naon anu-anu moal jauh segala urang sira para ulama dengan campur tangan, campur aduk pikiran, campur aduk tentang tenaga para ulama, para kiai, para alai, para santri, Siaran langsung. para pahlawan.